Cek pamajikan, euy, kakara ge cikeneh. Iraha. Kamari tamah. Jadi lo pohon jasa, masyaallah, masyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa aqsamul iftar arbaatun. Ari bagian buka aya opat hiji maya zamu fil qada wal fidyah. Nomor kahiji aya nu wajib qada nya wajib fidyah. Dua hiji al iftar li khaufin ala ghairi, buka lantaran ngarempanan batur nya wajib qada nya wajib fidyah. Ieu mah awewe di bulan Ramadan nyusuan. Nyana teh mun bari puasa ge bisa. Ngan biasana bari puasa susu kurang cai. Atawa hambar. Geus orok teu daekeun nyusu. Ceurik bae. Lah cak si sarwiti teh kuat mah kuat ngandek buka bae demi anak kudede najeng nyaahnya anak ka anak nyana di bulan Ramadan buka tak ieu bukana ngarempanan ka anak besi gering lah besi muriang lah tak eta engke nyana nya wajib qada nya wajib fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah. Urang keur lempang aya jelema di luhur tangkal kalapa kaluhur henteu kahandap henteu naik tanggal kalapa kaluhur teu kuat kahandap besi ragag nyana teh ceurik di tengah-tengah tanggal kalapa eta kana eta kaluhur ja nyebrang itu teu kuat karena paruasana morosot ya gula mah tulungan. Nah ieu urang deuk nulungan nyana ge sarua sebab tangkal kalapana ieu teh 40 meter. Wara ieu tangkal kalapa jadi nyana aya di 20 meter. Urang teh nulungan nyana teh ieu keur puasa sarua bae. Nah ieu urang buka puasa nulungan nyana. Buka heula urang puasa lantaran ieu korban duanana ieu urang. Bari puasa teu kuat aing ka kaluhur. Ngan lamun diantepkeun nyana ragag, urang tulungan ka kaluhur, ku urang dipapag urangna buka heula, bukana urang nulungan batur, wajib qada, wajib fidyah. Nomor kahiji. Nomor kedua al-iftar ma taghiri qada'in ma imkani atayati Ramadan ahor. Buka disertai ngairkeun qada bari manehanana imkan sehingga datang ka Ramadan deui ta eta teh njana nya wajib qada nya wajib fidyah. Zaid tahun kamari boga kodoanen kemudian datang ka tahun ieu can kapuasaan datang ka Ramadan deui can puasa pan eta teh wajib qada nya engke sawal ka ditu nya wajib qada nya wajib fidyah. Qadana mah tetep bae lamun manehanana qadaanana 2 poe fidyahna mun kakaraksa tahun ieu hiji berarti saleter sapoe saleter 2 poe 2 leter. Datang ke tahun berikutnya terus tahun hareup encan ka qadaan keneh bae encan ka qadaan keneh bae berarti ka 2 tahun tetep bae qadana mah 2 poe bae ngan fidyahna berarti tambahan mun satahun jadi hiji-hiji lamun 2 tahun berarti 2 ieu mah kasimpulanna pan baheula ieu mah urutkeun ngora di Jakarta teu puasa jadi kuari teh dihitung teh geus 15 tahun. Geus 15 tahun urut ka bajidor di Jakarta. Ku hari sadar geus kolot.
jadi baheula boga kodohaneun 2 poe lain 2 poe sabulan teu puasa kuari jarakna geus 15 tahun berarti sabulan teh 30 poe sapoe nah saleter kuari geus 15 tahun berarti sapoe 15 liter kali 30 berapa kali 30 gegeraan kos hitung hutang bae angel jadi berarti 453 kali 15 berapa? 45 bener ente sih yang hitung itu nah ai kodona mah tetep 2 poe ngan beasna fidyah nah kemudian gitu lembar kedua maya zamu fil qadadunal fidyah eta masalah eta tadi tak loba datang ka kula simba anu nyana nyusuan karena anak Pak Kiai saya mau bayar fidyah sama Pak Kiai fidyah apa? Saya nggak puasa katanya bulan Ramadan oh iya fidyah berapa hari sebulan jadi berapa liter 30 kodonya udah emang wajib kodo Pak Kiai wah iya udah iya katanya fidyah doang tak eta jadi nyana meureun ngadenge fidyah doang ai kodona henteu itu sering itu masih mbak-mbak sering jadi si mbak-mbak mapan kurang ngaji orang Cilongok mah nyapi dia henteu nya kodo henteu leuwih parah tuh jadi nya wajib fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah nomor kedua mayazamu fil qadadunal fidyah wajib qada teu kudu fidyah ieu mah okos mugma alaih teh jelema ayan wajib qada teu kudu iya wa salisu mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada saha syekhun kabir aki-aki umur geus 80 tahun 90 tahun anu nya nama diajakan ngobrol ku urang ai sia saha ku anakna iya aki-aki aduh ke ngobrol deui urang geus ngobrol tadi taju urang keluar aya baru 10 menit kadinya deui sasalaman deui jeung nyana ngobrol deui sia saha cak yana teh wah ya aki-aki brengsek ge kos tah ieu kos kieu wajib fidyah teu wajib qada geus harapan di mana kos kieu geus harapan ieu mah ka pamajikan ge kitu ke Noel nyana tunang karak biasa pamajikanna ge menang 10 menit Noel deui cek pemajikan, hei, kakak ge cikeneh, iraha, kamari, tamah. Jadi lo pohon jasa, masya Allah. Nah, iya wajib fidyah, wajib qada. Fidyah lagi poe eta bae asal maghrib bikeun poe isuk bawa waka ke isuk maghrib bikeun terus bae ngal poe sapoe saleter kubaca na kiai lamun disabulaneun bae riba ulah lamun endek atuh teu nanaon ngan besi rugi maksudna besi rugi kumaha besi nyana menang 10 poe paeh kan rugi 20 liter teh ka ditu ayo mesti carita ya cari sodakokeun we sekaligus atuh masalah nya jadi urang mah teh emang barahan ieu sebenarnya di Indonesia mah sangat luar biasa caritakeun bangsa Indonesia mah hartina bener-bener tawadu bener-bener itu laleuleus hate di urang mah lain lalagaan urang lamun dulu di Timur Tengah deredegna jeung segala rupan di urang mah salah dihampura bae pejabat salah dihampura bae dulur salah dihampura bae gede hampura mantak pohara orang luar negeri orang Timur Tengah orang Amerika Eropa dulu Indonesia gak kageteun sebab
kunaon sih tilok mararah orang Indonesia Masya Allah laleles nararmah di Mekah paling diakui di Mekah paling diakui ke orang Arab paling sopan orang Indonesia elehan orang Indonesia geus pokokna moal aya bae moal aya di dunia kos orang Indonesia beneran nih lain lalagaan orang luar negeri mah tuh menang salah seeutik beuh sukat sikut bae di urang aya hiji dua ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha